Siap balik. Mah, Pak, siap balik. Siap balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik, Kak. Balik kah libur, Mas. Heeh. Cimah kemana? Cuma di dapur. Dapur. Heeh. Tuh, naon, Mas? Marah, Cimah? Hah? Cimah marah? Di dapur ini, Bapak. Heeh. Hah, balik kan? Balik nih si bapak, Cimah. Oh, tas nyadap. Cager. Negar. Si Mah mana, Cimah? Nah, si mah kemana? Ya di itu di dapur. Dapur. Oh, bahaya tuh, jalan dia, jalan dapur ah. Heeh. Hah? Hah? Harganya eta seling balik. Balik ah, libur Urang mah seminggu. dek ka sawah, da teu apal nu dek balik. Baik, ke sawah mana balik ke yang perem ah, tunuk. Heueuh atuh engke bisi dek tuang mah da geus siap di ditu sangu nya. Da mau mah kagok dek dibuat ya ngalan pare. Sawah naon dibuat? Heueuh ngalan pare. Yes, ya balik. Tuang mah itu tadi. Heeh geus siap di ditu sangu mah da kagok ieu batur apa yang batur gawena. Heeh, baik. Masih beresan kemarin beresan kan tak? Can baik kayak itu bari ieu beresan. Hmm. Lain mun balik ti kota mah carangga pencetan malah. Pencetan yang duit cuma. Sok atuh pencetan lah. Heeh, sok. Cing bener tatnya. Heeh. Soalnya aja geus lila teu jajan itu. Berek kurang duit mah aja. Iya beresan urang semua. Oke, gampang lah beresan. Ketang mas duitnya can gajian. Nah, can gajian libur. Heeh, libur teh karena ongkoh eta. Oh. Istirahat ah. Sok atuh geura istirahat. Heeh. Sarela urang Sok. kedeng. Sinyal. Sebulan sekali ya balik kayaknya aneh. Sigahna kudu ngarite ti wayah kieu keneh. Ngarah henteu nyara kamari kapeutingan. Heuh ngarit heula. Bener geuninganan jukut teh nu kamari sae pisan. Coba deh geus galede me teh 1 2 3. Wah geus loba. Tulus ieu mah sigahna meuli motor teh euy. Kenaon mas? Arek ngarit Ngarit ka mana itu? ka sawah mumpung beurang keneh. Kayaknya orangnya selila itu ngarit teu olahraga. Kurang anter aritna ya seberji? Dani ngarit oge kur hiji Hiji. Heeh. Balah orang ngilu we nganter man. Tuh hayu. Ayo. Ayo tuh Ayo. Ada ngurus sabariji me. kur ting sabari 8 gitu. 8. Heeh. Kecing sumangat teh bukan mah. Heeh. Ngarah tereh kan yang meuli motor engko maneh. Aya teh yang boga motor. Urang geuna baheula kitu mas. Heeh. Kamu orang lulus 14. Wah, 14-nya. Wah, zaman orang mah leuwih ripuh atuh. Heeh. Eta mah naon sih mau naon eta? Tripod Tripod keur naon ini? Pandek nyobaan ngonten abi teh. Soalnya teh saeutik ning anu sukses teh baretona tukang ngarit. Pandek naon konten Facebook Pro. Heeh, eta Facebook Pro. Ya, Sugane eta BG jadi orang sukses jaga mah nya. Ada milikmu apa? Gaskeun we. Siap.
Rek di mana eta ngaritna sih? Eta atas saung eta ning tah tuh harejo itu teh ka ciri. Harejo we. Heeh. Ah dedinya mah malakung si lila ge pinuh geura. Heeh. Anjir, urang geus lila Mas teu ka dieu Mas. Wah, Anjir, genahan kieu Mas di dieu aya nanya. nya pasti atuh di dieu mah Di asli kota mah keneh. hareudang gersang ah. Wah, Heeh, engke maneh geus gede nyobaan gawe di kota jiga aku mah. Hareudang panas sumpah. nya pasti atuh da mobil Iya motor saung meureun. saung tila. Heeh. Baheula mah gede saung itu. Wah, nah gawe masa sarua. Saung nama anger banyak. Urang mah gedean. Heeh. Bisa ditenan di dia lah saung ieu we alat mah. Heeh. Da loba jukut mah itu gitu. Heeh. Kayak nya. Heeh. Wah, itu tuh harejo tuh Mas jukut mah tuh. Heeh nya itu Tadi tuh, hejo. Heeh. Jika tuh gerang ngarit tuh nuang mereka nganter tadi nanggerek ulin. Oh, heeh atuh abeng ngarit teh lah nya. Heeh juk. Oh iya ning harejo bener. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaan sarareueus kieu geus lila teu balik teh. Menang can Mas jukutna. Acan Lila mana-mana karek saeutik. atuh panjang masih diajar keneh Heeh. Ari anu nu ngarit barudak sapantar maneh loba teu? boro-boro aya mah geus eueuh kur ujang we sorangan. Coba di sakapung masuk di ledek ku batur teh cing naon maneh mah cing batur mah zaman kieu mah main FF kumaha ambil mah kalah ngarit cenah. Bae Mas. Beda zaman mah baheula euy. Di dieu teh wah parebut nepi ka Minang gelut gara-gara jukut. Kan eta teh panjang jukut di dieu nya. Nah sok paheula-heula mun anu hejo teh balap. Kan bakat kumung naon mung ku batur misalkan jukut ditincakan heula. Pas ya resep zaman mah loba ngararit gitu. Tapi keun bae Mas cenah maneh ngarit batur henteu. Sebenarnya mah ieu ngarit teh lain sembarang ngarit si bapak mah da kabeh budak-budakna nya beula maneh euna. Tetah ngarit tetah non lain ngarit Mas sebenarnya geus kapanggih ku ama tapi tanggung jawab. Enak kan maneh unggal balik sakola dibere tugas ya nya ngarit. Tangke geus maneh dewasa kaharti ku maneh lain ngaritna tapi tugas etana tanggung jawabna. Sok keun bae lah yen naon-naon oge pan maneh rek meuli motor. Ge baheula meuli motor di kampung ieu meuli motor kadua sanggeus anak guru. Hanya cuma karena ngarit gitu kan. Tapi dah meuli motor ge duit sorangan. Wah, tapi gerek semangat ngaritna meh teh rek beli motor Sok pokoknya mah diajar. Atuh lila ngarit gitu mah. kumaha kitu meh teh rek. Iya ari ngarit cing ngajaran nangis lila sih teh ngarit. Sok. Ya teh ieu tilapkeun. Heeh. Eta tilapkeun kieu. Meh babari ngasupkeun. Heeh. Ayeun ieu mah. Ya kan? Heeh. Teh sup dadat meh bisi hujan bisi naon. Ari geus kieu mah teh asupkeun kieu. Dadatkeun kerek hujan teh tinggal ini tong ditungtut kieu. Lamun ngarit jukut harejo kieu. Kieu tah set ala heula saeutik teh. Pare peureum urang mah. Ya teh asupkeun kieu. Tereh gitu mah. Sok tuluy kan aya ningali pemandangan heula asli lah. Sok. Lain si ujang masuk aneh ningali si bapak teh tibareto nepi ka ayeuna pagaweanna teh ngan ngarit we jeung ngarit ya. Kana kudu naon siapa geus puguh bapak arurang mah tukang ngarit. Heuh lain, tapi geninganan ka budak-budakna teh ka ka ujang dipaksa kudu bisa ngarit pan. Heeh. Tapi dah lain tentang ngarit atuh Mas. Engke ngarit ieu bakal kaharti ku maneh sanggeus maneh gede, sanggeus dewasa. Urang ge geus kaharti ayeuna. Baheula urang dipaksa balik sakola kudu ngarit. Ayeuna urang dibere tugas ngarit teh hiji anu teu meunang nepi ka urang teu ngalakukeun gitu. Heeh. Nepi ka urang teu bisa ngiluan ulin jiga batur gitu kieu gara-gara ngarit.
Tapi sanggeus asup ka dunia kerja gitu nya, ka dunia anu keras. Ngarit ieu jadi naonnya, jadi bekal anu wah eta emang bekal anu sangat naonnya berpengaruh gitu, bekal anu alus. Soalna lain ngarit, mun geus dewasa mah geus kapanggih ku maneh ieu teh lain ngarit, lain urang teh titah ngarit lain, tapi urang teh diwarah keur bisa tanggung jawab. Nah, aing geus dunia kerja engke geus gawe kan tanggung jawab kana pagawean, tanggung jawab ka diri sorangan gitu. Yang ayeuna hakeun we lah, urang mah niatanana mantuan kolot gitu kan. Mangpeung can Can gede, encan urang teh can boga kabutuh sorangan, can boga dunia sorangan. Soalna enak geus gede mah enak irasi bapak deh ngarit ka urang. heeh. Sugan bantuan ngarit henteu kan. Karena naon urang geus boga gawean anu ceuk urang nyaman. Urang geus gawe dina passion sorangan. Si bapak henteu maksa kudu ngarit. Si bapak enak ngawarah maneh, ngawarah urang baheula kana ngarit gitu. Ke lain ngarah anakna jadi tukang ngarit mah sakade tah. Ukuran ngawarah anakna meh tanggung jawab, meh disiplin, terus meh anakna bisa hirup sorangan kena gitu diajar peurih. Sanggeus boga gawe nu geunah mah, sanggeus naonnya, sanggeus manggih jati dirina budakna diantep henteu titah ngarit. Bener. Ayeuna maneh ngarit, sok we ngarit heula, meh apal gitu da orang kampung mah nya teu bisa ngarit-ngarit acan atuh. Manya ayeuna maneh rek tega gitu kolot ngarit isuk ni ka sore ka sawah itu maneh ukur cicing di imah hees. Budak naon anu kitu? Ya durhaka anu kitu mah. Lain durhaka pangedulan nu kitu teh teu nyaah ka kolot. Ayeuna kolot tukang ngarit bantuan ngarit lamun si bapak guru meureun atau misalkan si bapak teh kades meureun urang ge paling mantuan teh mantuan tulis-tulis, mantuan motokopi gitu kan. Karena bapak urang tukang ngarit nya wayahna urang ngarit. Eta. Tuh gunung itu baheula mah urang ngarit nepi ka gunung itu Mas ngalah suluh ngarit urang. Ujang mah teu luas ka gunung itu masuk barudak mencing loba monyet bodas nih. Monyet bagong naon aya gunung itu. Urang pernah kajadian heula di ditu. Geus nepi ka puncak teh puncak teh batunya. Aya batu. Tah urang teh geus meunang suluh teh loba jeung barudak kitu nya baheula antaragan urang. Diberik monyet sakompi. Loba lah pokoknya. Nepi ka naon suluh dialungkeun ti luhur ka lebak. Nepi ka handap naon bubuk aja. Wah, Dicarekan titah ngala deui. Kurang galak kumaha bapak urang baheula. Maneh makan enak ukur sok jang ngarit. Bari di mana we ngarit ge kitu. Urang loba heula da resep lah loba batur ka itu gitu. Kalau mah ayeuna maneh cing semangat lah mantuan kolot mah rek iraha deui. Geus pinuhnya tuh. geus. Naon ning mah aya ngaritkeun ku ucing. Lain pan poeno si bapana ge ngarit. Jadi ieu mah titah nama nungku Nya geus tuh bawa, da bawa balik. Aing mah bola pinuh sia Lain teh rindu aya mah wajukut. Najis nama. Kowe keur nu can boga gawe. Lain teman kabogoh maneh ya. Nempoeun maneh keur mangwajukut kieu kumaha maneh? Bae we da teu boga ka bogoh urang mah. Urang mah baheula nya pan urang mah sakola ge sok moarit. Tah lamun balik sakola keur ngarit teh ege entragan awewe baralik aing sok luncat ka Tegal. Kitu eraan tinggal ayo jangan biasa we.